mah sisi lembur mencil pisan ku simpe hantep rih beli awi butut pisan teu ogreng nu bogana mangkabayan geus kasohor bet aheng mangkabayan leuheung jentul taya gawe kakeled unggal poe lentang lantung jeung nundutan goler kabayan diuk dina golodog nyarande kana tihang sabari nundutan tuluy ngagoledag diharudung ku sarung. Kurang ajar maraneh kabeh beut ngagandengan kami keur nu jasmedi sarebari tanpa nyiar ilhamna impian nurus tunjung bebenjit rasakeun siah kami hayang nampiling Neda ampun hampunten mamang kabayan kuring teu tata titi mugi mangkabayan ngahampunten luntur galih ben uku kuring katampi rumaos lepat moal rek deui hengku kami maraneh dibere ampun ulah rek midoan deui talajak matak baribin buatan ulin mending ngapalkeun di imah aktos pisan sim kuring teh tambulaku hoyong masakola nyiar ilmu ukur ngimpi Eueuh kutan maraneh teh kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan boleh mah kabayan Ujang jeung Otong datang ka buruan imah kabayan bari nangkep babawaan dahareun sejena Mangkabayan sampurasun kuring Ujang dongkap deui kuring ge Otong nepangan nohangan janji kamari kuring teh hayang sakola nyar ilmu jeung pangati keheula kami lulungu dagoan sakedeung deui eta naon nu dibawa nu kuring teh pucuk nu kuring mah kue tenggo kabayan ceuring hak cengkat bari nginum teh pucuk tah ayeuna mah urang dialajar ngitung kami nya guruna sakola mah kudu duit nu penting mah bisa ngitung bisa maca tenggo 2 ditambah 3 jadi sabaraha jadi 4 punjul hiji marenahna 5 pek itung sesana jadi sabaraha 2 ke kuring nu hiji jeung si Ujang heh maneh eueuh geuning maraneh calakan syukur tipis jeung motekar terapi ngorehan mangga ieu sesana aturan mamam ayeuna mah juk baralik poe isuk urang hanca rapelkeun kade poho ngitung teu ngolah pikiran milang tata aturan lain keur ngalakan batur lain keur nipu nu lain piulang mamang ditampi ngaharturkeun nuhun pisan tisim kuring bunga hate kenging luang bisa ngilang ka aksara-aksara atong pake adigung amalkeun ka balarea